Ayeuna hidup diajar pupuh kinanti. Anu mana pupuh kinanti ieu teh mangrupakeun salah sahiji pupuh anu kaasup Sekar Ageng. Dina pupuh kinanti ngabogaan patokan atawa katangtuan anu kahiji sapada diwangun ku genep padalisan. Sapada ieu teh hartosna baris nya. Anu kadua sapada diwangun ku guru wilangan atawa guru lagu. 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, 8I. Guru wilangan teh sapertos engang nya. Pami dina basa Indonesia mah suku kata. Tah eta teh teras guru lagu di dieu teh nyaeta huruf vokal di akhir pada lisan. Teras anu katilu pupuh kinanti ieu teh ngabogaan watek atawa karakter pupuh nyaeta dedepeun, nungguan jeung rasa kanyaah. Kukituna ayeuna hayu urang diajar pupuh kinanti. Pupuh kinanti. Lamun budak kudu tuhu ka indung bapa geus pasti, kadulureun jeung baraya kudu nyaah sarta asih. Ka Gusti urang sadaya sumujud lahir jeung batin. Nya kitu manusa hirup lamun kurang ati-ati bisa kurang kasadarna moal nyaah kanu leutik. Kasasama moal beda kurang rasa tali asih. Padahal manusa kudu ka nagri getol babakti, ka indung bapa tong hilap kudu tuhu jero ati. Nembrak dina laku lampah jeung ucap masing beresih.